Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Mang Empud harita katenya ngingkig mapai galengan sawah muru kalebak. Batur mah baralik di sawah teh. Iya mah sabalikna ngadono rojol. Harita teh Pak Ampruk jeung Pak Uje katut garwana ti palebah cukang solokan anu dilebak nu teu pati jauh ka walungan. Harita teh Mang Empud tumanya teu beda ti nu mimiti pas Pak Ampruk jeung Mang Bisri. Nya ku Pak Uje dijawab sakumaha mistina. Atuh teu loba catur geus kitu mah pada neruskeun deui leumpangna. Ari Pak Uje katut garwana muru balik, ari Mang Empud mah muru ka walungan harita teh. Sugan we menang loba lauk teh ari ngusupna wayah kieu mah. Ku dewek rek dicobaan nu di leuwih handapkeun we haur. Didinya makan jarang aya jalma nu wani ngusup ka pelebah dinya. Sugan we didinya mah laukna gerde. Kitu gerenangna harita bari leumpang. Muru ka walungan cisokan muru nate ka pelebah gawir nu aya awi haur. Sanggeus anjog harita turun seseleket kana rungkun gawir anu ramet nu loba tutuwuhan areuy katut saliara jeung pinuh ku Ali Musa. Duh ampun ieu jalan baralak kieu tara anu ngarit ngulampreng ka dieu kitu ceuk Mang Empud bari nyuwaikeun areuy nu ngaronyom kana titincakeun. Tah cadas sebelah dieu ya rada genah mah euy posisina langsung ka leuwih bari gek atuh na batu cadas anu ngampar teu pati nutug teuing malahan rada lega katanyona keur diuk mah. Sabot geus diuk tuluy atuh mamimitian nguseup eta useup sanggeus dieupanan mah dialungkeun, sanggeus dialungkeun teu poho ngaluarkeun bungkusan bako ku siwal atuh dina sakucalana dikaluarkeun jeung panekerna. Ari matana mah anger we fokus kana kukumul sedangkeun leugana katanya bari ngalinting. Cekes atuh harita disunut kepos atuh haseupna kaluar meuni mulek. Sajongjongan mah can aya naon-naon nepi ka beak dua lintingan udud ge harita teh. Aduh, can anu nyangut sasiki-siki acan, cadol teh euy. Kamarana tangkurak lau. Kituna teh bari ku siwel ngaluarkeun keresek nu di sakuanna calana. Tuluy diaurkeun si horeng eta nu diaurkeun teh beunyeur. Meureun supaya si lauk ngumpul. Tapi da jeung nyana harita teh sanggeus diauran ku beunyeur sawatara waktu harita ku kumul teh aya oyagna. Nepi ka ngarenyed kana jejirna. Ngeh atuh eta Mang Empud teh nyengir bari leungeun siap ngangkat eta jejer bari teu weleh mencrong anteb kana kukumul. Karenyed kukumul teuleum kana cai. Set atuh eta jejer diangkat bari dihentakkeun. Kuriwel bener we lauk sagede 3 ramo harita teh. Lumayan lah lauk beunteur ge euy. Ceuk Mang Empud bari nyekel eta lauk tuluy dilaan useupna nu ngait kana sungut eta lauk. Sanggeus dilaan dituna kana kenceleng emer tuluy dipasang eupan deui lung atuh dialungkeun deui kana cai. Kitu jeung kitu Mang Empud teh lumayan ngusupna teh bebeunangan. Nepi ka waktu geus sore harita teh teu hayang balik sigana teh ari ngusupna bebeunangan mah. Panon poe geus mulai iuh sakapeung katutup ku mega bodas. Manuk-manuk katanya geus sing alabring muru sayangna masing-masing. Sora tongeret geus ngeang di gawir walungan sedangkeun Mang Empud harita teh masih nagen di eta gawir.
Padahal jalma nu sejen mah tong boros sore. Isuk ge jarang aya nu wanieun ngulampreng ka palebah awi haur mah. Sedangkan Mang Pud mah harita teh anteng we dihandapkeun rungkun awi haur. Wah, cek beja mah di palebah awi haur teh sangat nyata nama una naon geuning. Dewek teh tadi sananya una naon. Lumayan geus menang loba. Aya keur gorengan mah. Kitu gerenangna harita bari kodongkang kana kenceleng emer nu eusina lobana ku lauk beunteur. Hiliwir angin sore nebakan awakna menigenah karasana nepi ka lengutan saking nikmatna. Teu sadar harita teh aya nu nyerangkeun dipeuntaskeun gawir dina batu gede. Eta nu nyerangkeun hiji makhluk nu buluna ngawig-wig ceulinar bing sungutna brewes untuna katenyo sihungan pikasieun. Soranana eta euy. Kituna teh bari rarat-reret barang ret kanu deket liang sedong dina batu gede ana breh teh aya nu keur nyengir nemongkeun sihung atuh puguh pikeun Mang Empud olohok mata simeuteun bari calangap. Bari bretek lumpat menimang pret geus teu ditenyo ditincakeun mah cucuk ge diidek teu dipalire harita ngapecir mapai gawir ku sieun mah gawir nu pikapaureun ge asa rata we harita mah. Aduh malu sia kabur sieun dihakan ku aing. Ceuk eta makhluk siga nu bungah bari tetep cinukul luhureun batu. Mang Empud teu sirikna notog-notog maneh ngabecir teh eta walungan nepi ka poho jejer useup jeung laukna. Ceuk pikirna harita nu penting mah salamet ti eta ririwa. Padahal harita makhluk nu dipikasieuna mah teu ngudag-ngudag acan, malahan manyang sirikeun. Nenyo polah Mang Empud nu mangpret ti eta walungan. Kocapkeun wae harita teh Mang Empud lumpatna nepi ka cukang solokan lemur. Teu aya nu nenyo, da puguh di sawah teh geus sore maju ka burit. Jalma-jalma ge geus araya di jero lemur. Sabot geus di jero lemur, harita lewat imah panggung. Bilikna geus katenyo rada butut, ulasna ge kueum. Eta imah nu teu lian, nyaeta imah Aki Oib. Harita teh Aki Oib katenyo keur ngampihkeun hayam ditukangeun kanang eme. Mang Empud harita teh ngalewat, nenyo Aki Oib Mang Empud gegero bari hari weus-weus. Ki Oib kituna teh bari napas ngahegak dibarengan ku dada turun naek. Rek teu capek kumaha lumpat nu sakitu mangpretna nu teu beda ti udag begu atuh. Nu matak teu aneh mun harita nyaritana bari ngahegak. Aya naon Pud? Aya ri bari nunjuk ke arah walungan. Aya naon ya teh? Aya ririwa Ki. Wah, nu bener si laing teh. Bener Ki. Maknya aya ririwa wayah kieu. Mun ade ge peuting ririwa mah. Ceuk Aki Oib bari blus ngasupkeun hayam kana jero kanang. Bener Ki, ieu mah teu bohong. Abdi mah wani beunghar. Teu percaya kula mah. Emang kumaha kajadianna? Ceuk Aki Oib bari nyampeurkeun Mang Empud nu keur ngajentul deket pipir dapur. Nya basa abdi nuju nguseup Ki.
Barabat atuh Mang Empud teh nyaritakeun kajadiana. Ti mimiti manehna turun ka gawir walungan nu palebah awi haur. Harita dibejakeun di tek-tek teu aya nu kalewat nepi ka ngusupna. Bebeunangan harita ku Mang Empud dibejakeun nepi ka akhirna. Nenyoan makhluk nu ngawig-wig buluna. Rupana pikasieun nu disangkana ku manehna jurig atawa ririwa. Kitu Ki kajadian teh. Kitunya. Asa kakorok ayun aku lang ngadenge aya ririwa di walungan. Nya aya meureun Ki, baheula ge. Angkarek katenya ayeuna meureun. Kun we lah ririwa mah. Nu penting mah ilaing we salamet. Nya Ki, mangga tuh Ki rek ka imah heula. Ceuk Mang Empud bari leos leumpang deui rek muru ka imahna. Aki Oib sarua asup ka jero imahna. Geus ningali Mang Empud ngaleos mah. Gancangna ieu carita waktu teu karasa harita teh geus maju ka bedug magrib. Langit geus angkeub, mega hideung geus ngagulung di luhur. Lalai singgayabag nyameran bungbuahan. Sora sato peuting geus reang kitu deui sora jangkrik patemalan jeung baturna. Angin rada ngagelebug harita teh. Sora bedug ti kaanggangan, kabawa ku angin. Sorana hawar-hawar. Mang Empud geus aya di imahna. Malahan mah kajadian tadi sore ge dicaritakeun ka pamajikanna. Ngan Aki Oib nu henteu teh harita mah. Manehna mah tara nyaritakeun omongan nu can karuhan. Harita teh warga lemur lalakina mah geus katenyo loba anu arinit ti imahna muru ka Tajug. Malahan harita aya nu mawa budak awewena. Meureun rek sakalian ngaraji. Kitu deui Aki Oib sarua harita ge angkat di imahna muru ka Tajug. Sabot di jalan satapak palebah tangkal sawo aya nu nanya. Hiji budak ngora saumuran jeung si Apeng mah make kopeah disanggigirkeun bari ngagiwing sarung. Kata Juki, "Ka sawah gang." "Nyaho atuh gang ka Tajug, pira aku magrib ka sawah mah." "Di sawah si Aki mah euy." Ceuk eta budak nyalakatak bari leos ka palebah kulon. Sedengkeun Tajug ayana di wetan. Aki Oib sarua teu malire deui. Teu kacatur di jalanna. Harita Aki Oib geus anjog ka Tajug. Geus lumayan loba. Harita teh aya nu karek abdas, aya nu geus di jero Tajug bari pupujian, bari ngantosan nu jadi imam. Aya oge nu masih ngajaran tul nangtung bari ngarobrol samemeh abdas. Keayaan eta Tajug di deukeut gawir kebon. Di sabudeureuna aya imah warga opat suhunan. Sisi Tajug aya balong pamicinan cai abdas. Ari tempat abdasna pancuran ti cai nyusu atawa cai seke nu aya di gawir kebon awi. Sedangkeun di handapna aya solokan leutik caina cukup gede oge. Ngalirna ka sawah nu berasna ka walungan Cisokan. Ari Aki Oib harita teh kebat muru pancuran rek abdas. Sanggeus rengse tuluy asup ka jero Tajug. Ari budak nu tadi nu pasaranok jeung Aki Oib harita teh katenyo ngagidig buru ka imah Mang Bisri. Pa Amprok jeung Mang Bisri di buruan imah. "Mang si Apeng aya Mang?" "Aya jang, cugra sampeur. Ajak ka Tajug." Bari leumpang kituna teh. "Peng, ayo ngaji." Apeng, tuh jangan acun geus nyamper. Lain ngoprek we nu kitu pagawean teh. Ceuk Cookoy. Nu harita teh keur nutupkeun reregan samping kebat. Si horeng eta budak ngora teh ngaranna si Acun geuning. Ari si Apeng harita teh keur diuk di tengah imah bari ngarautan kai cagak ku peso raut. Eta ge kadengeun sora baturna nyampeur. Nu matak harita ge sabot idungna nyarita
langsung ditunana luhureun lomari. Tuluy nyokot kopiah jeung sarung. Sanggeus keluar di lawang panto, tuluy turun dina golodog. "Keur naon bae laing, Peng?" Cek si Acun tumanya. "Biasa, keur ngarautan kai, keur nyeun banting deui," temal si Apeng. "Oh ilaing seboga?" Nyata euy, gara-gara tadi beurang." "Gara-gara beurang? Kumaha emang?" Tadi keur ngebeurang, kan uing teh ngabanting di kebon sampeu." "Kumaha emang?" Tadi." Derek-dek atuh harita teh ku si Apeng dicaritakeun kajadiana nu tadi beurang sabot manehna ngabandring di kebon sampeu. Nepi ka manehna jengkel teu meunang wae manuk. Nu antukna nepi ka petelak jeung si Anan. Nepi ka manehna dibere teu ngeula nu lain nalaora. Eta ge dibejakeun nu jadi lantaranna manehna disiksa ku si Anan. Eta ge gara-gara manehna keneh. Si Anan ngalewat bari mangul jukut ngadon di bandring bujurna. Nu antukna si Anan amek. Kitu deui ngeunaan bandringna. Nu dicokot ku si Anan dibejakeun teu aya nu poho sasir ge harita dicaritakeun ka si Acun. Kitu tacun oi. Asunya salah ilaing. Batur capek ketambah mangul jukut. Ku ilaing malah dibanting. Ilaing mah kawasan teu apal si Anan. Si Cingun ge gede amak mah. Tapi uing teh tarima cun. Nepi ka disiksa mah kapan heureuy uing mah tadina ge. Cek ilaing mah heureuy. Kapan cek si Anan mah beda deui. Eta mah papi batinna raja nyiksa ka ilaing atuh. Tapi heueuh oge euy, si Anan mah dianggapna lain deui. Kituna teh bari laleumpang murut tajug. Sabot ditajug, paamprok jeung baturna nu sejen. Nu sarua rek sarolat jeung sakalian ngaraji. "Min tumben ilaing geus ka dieu euy," cek si Apeng. Kituna teh bari nepak tak-tak si Umin nu keur diuk dina tepas tajug. "Nya atuh kudu pangeulana, bae gede ganjaranna euy," temal si Umin. "Tapi kunaon geuning moal kah cicing di luar, lain geura asup ka jero." Santai we, dakang ge can aya. Si laing sulu can. Enggeus atuh uing mah tadi pangulana. Alus atuh, dewek mancan oi. Udulah. Leos atuh si Apeng teh muru pancuran. Kitu deui si Acun, sarua can hudu. Harita oge nginclik nuturkeun si Apeng ka pancuran. Sabot kitu, rentang-rentang palebah jalan gigireun imah Ceutai, katenyo aya nu leumpang. Muru ka tajug. Si Horeng eta nu leumpang teh nyaeta nu sok jadi imam. Nu teu aya lian nyaeta Akang Muhyiddin. Atuh jalma-jalma nenyo imam geus datang, gancang ngarasup harita ge. Kitu deui si Umin sarua. "Omat gang," cek Aki Oib. Nitah komat. "Naon kitu anu nyanak tomat di dieu mah?" cek hiji budak. Nemalan ka si Aki. Komat jalu, lain tomat." Celengkeung atuh harita hiji kolot nu kumisna baplang, godegna rabok, kadenge komat.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Si Apeng jeung si Acun nu karek kudu ngadenge geus komat guat atuh wuduna setengah rusuh. Geus beres wudu mah tuluy asup ka jero tajug. Harita teh pangtukangna. Mangga kasadayana rapihkeun heula jajarana. Ceuk Akang Muhyiddin nitah ngarapihkeun jajaran salat. Atuh sanggeus kitu mah harita dekul atuh sarerea sarolat dipingpin ku Imam Muhyiddin dugi karengsena. Gancangna carita sanggeus rengse sarolat atuh barudak mah tuluy ngaraji sedengkeun kolotna lolobana kaluar caricing di tepas tajug bari ngarobrol. Eta ge aya sababaraha urang nu teu kaluar bari ngabaturan budakna meureun. Muni reang harita teh barudak nu ngaraji di jero tajug. Lain siga pihujanan nya teh emang betang-betang acan. Ceuk Mang Bisri mimitian nyarita. Nya sugan we atuh turun. Paculun lega keneh Ari turun hujan mah geunah meureun. Temal hiji kolot nu teu aya lian nya teh Mang Umir. Dikeureuh ku sorangan Mang Umir macul teh. Henteu jeung si Darmo digawe mah. Oh, si Darmo teh gawe di Mang Umir. Oh, karek sapoe gawe nama. Bororek diajak gawe tadi nama kukula di Pauje. Wah, udah malila paling gedopen deui. Kan betulnya gak suka. Paling si Kasim meureun diajak kukula. Dari si Darmo digawe di Mang Umir. Tuh bener mending si Kasim. Si Kasim mah loba cinukulna di imahna ge. Cik, yang aya nu mau bako tuh. Ceuk Aki Oib nanyakeun bako. Meureun bahamna karasa rada haseum teu bari ngebul mah. Ya ki ya, aya nu abdi ya. Ceuk Mang Emput bari ngasongkeun bako. Lain si lainnya tadi kumaha pun. So kayuna atuh caritakeun deui mumpung loba batur. Ceuk Aki Oib tuluy nampaan bako. Mang Bisri jeung Mang Umir marlong. Kitu deui Mang Umon sarua neuteub. Aya naon emang Pud? Oh naon Pud? Nya tadi keur sore keur genah-genah we nguseup. Menang loba lumayan lauk ge bentur hungkul. Keur genah-genah si Cadol teh. Ngadenge sorane tapi kamari diga tuh punuk ge. Si Cadah teh pas nanya ka pelebah sedong gawir petasan pelebah awi haur geuning. Aya nu keur cinukul bari nyengir pikasieun huntuna si Hungan. Rupana goreng patut mata gila nu nanyo. Mirip-mirip monyet dina rupana mah. Awakna jangkung badag sigana. Buluan hidung di. Tadi kayak deui kula langsung ngacir. Udah pugusieun kula ge nanyo ririwa mah. Kitu tah Kang. Ceuk Mang Empud nungtungan nyarita. Asli na teteh Pud. Asli Kang piraku heureui. Atuh geus mulai teu aman yuh ke kampung urang geus aya ririwa kitu mah. Bisa wae engke naik ka lumur ngadon nyeun perkara nu teu hade. Bisa jadi. Nya kudu caringcing peueuh kancing saringset peueuh iket we ayeuna mah. Kompakeun deui ronda. Ceuk Mang Bisri. Sabot keur ngarobrol bari arudud bako. Harita aya nu kaluar ti tajug. Nyaeta si Umin. Ka mana Jang?
Ye, piwarang nakol bedug saurakan. Geus isa gitu. Atos mang. Nya sok atuh geura takol. Leos atuh eta si Umin. Muru kana bedug. Tuluy ditakol. Dug 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 dug. Sora bedug kadenge meuni agem. Nyaliara ka jero lemur. Sanggeus bedug rengse ditakol. Tuluy harita kadenge aya nu adzan. Sanajan teu make pangeras suara, ari ku suasana sunyi mah kadengena asa tarik we. Eta budak nu adzan teh. Atuh kolot nu dilaluar harita arah asup rek ngalaksanakeun salat Isya. Sora jangkrik patemalan jeung baturna. Sakapeung kadenge sora buuk. Hawa peuting geus karasa mulai tiris, nyulusup kana sela-sela bilik. Di langit meuni poek mongkleng. Mega hideung meuni ngakulung. Kitu kaayaan harita di lemur Cineger.